Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Tafakkar kudu tapakur anjeun pi mustaqbalika di zaman pi kahareupeun anjeun. Wa alam sareng kudu nyaho anjeun annaka kana sayaktosna anjeun la tadumu eta henteu cicing anjeun fisin nisyogori dina waktu leutik parigol bali anu senang hate makpiul maunati anu dicukupan biayana pasau-patahudu mangka bakal asup anjeun gumarol hayati kana kacieuh kahirupan watu kallapu sareng bakal diperedih anjeun al-qiyama kana ngalaksanakeun bimasolihi nafsika kana pirang-pirang kamaslahatan diri anjeun wa usratika sareng keluarga anjeun wahina zalika sareng dina nalika na kitu ikhtar kudu milih anjeun laka pikeun anjeun amalan syarifan kana pagawean anu mulya wa iyyaka sareng kudu ngajauhan anjeun antatruka kana ninggalkeun anjeun al amala kana pagawean patakuna mangka aya anjeun kallan eta anu lemah ala ghairika kasalian anjeun farizku mangka ari rizki wa ingkana eta sanajan aya itu rizki teh maksuman eta anu dibagikeun fala budak mangka misti minasai tina nyuprih pi tahsilihi dina ngahasilkeun itu rizku fa innalil harokati barokatan fa innalil harokati mangka karena sayaktosna eta tetep dina gerak teh atawa dina usik teh naon barokatan aya barokah wa fi hadisi sayyidina sareng eta tetep dina hadis dunungan orang sadayana Umaro tegesna Umar radhiyallahu anhu inni la akrohu an aro ahadakum sabah lalan ini sayaktosna kuring la akrohu eta nyata ngewa kuring an aro kana ningali kuring ahadakum ka salah saurang ti antara aranjeun sabah lalan kana anu acuh la pi amalin teu la pi amali dunya teu dina pagawean dunya wala fi amali akhiratin sareng teu dina pagawean akhirat waqala sareng nyarios atawa ngadawuh Umar ayuban deui la yaqud ahadukum am talabi rizki la yaqud ulah diuk saha ahadukum salah saurang ti antara aranjeun am talabi rizki tina nyupih rizki wa yaqulu sareng nyarios ahad Allahumma rzuqni kana lapad Allahumma rzuqni Allahumma ya Allah urzuq muga ngarizkian Gusti ni ka kuring waqad alima sareng nyata geus nyaho ieu si ahad anna samaa kana sayaktosna langit la tumtiru eta henteu nurunkeun ieu sama zahaban kana emas wala fiddatan sareng henteu kana perak wa anna Allah ta'ala sareng sayaktosna Gusti Allah ta'ala inna mayarzuqu eta pasti ngarizkian Allah annasa ka manusa ba'dhum ka sapalihna nas min ba'din ti sapalihna wa ta'ala sareng maca Umar qaulahu ta'ala kana dawuhan Allah ta'ala fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun fa idza qudiyat di mana-mana dicumponan naon as-sholatu sholat pantasyiru tah kudunya lebar aranjeun kabeh fil ardi di muka bumi wabtaghu sareng kudu nyaruplih aranjeun kabeh min fadlillahi tina padol atawa karunia Allah wazkuru sareng kudu areling anjeun Allah ka Gusti Allah katsiran bari loba la'allakum supaya aya aranjeun kadepeh teh tuflihuna eta anu baragja kabeh wallahu a'lamu bissawab.